Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Reski Amalia tina absen 32. Ayeuna abdi hoyong nyanyikeun tugas terjemahan nyaeta terjemahan lagu tina bahasa Korea ka bahasa Sunda. Nyaeta Love Skenario dari Icon. Selamat menyaksikan. Urang baheula silih pikanya parantos tepang janten kenangan tontonan melodrama nureng lumayan cekap keur urang abdi bogoh ka anjeun urang biasa lakukan skenario cinta sadaya lampuna geus parem sawaktos anjeun ngahurungkan kaca goren lalaunan bakal turun. Abdi henteu da mangahareupan perpisahan cinta ieu kamari anu biasa jadi poe urang moal aya deui perasaan ieu peuri lamun ngantepkeun bakal parah. Abdi bogoh ka anjeun dipika cintai ku anjeun sakapeung kuring teh mikir ngeunaan eta kenangan upami aya di dinya eta cekap pikeun urang baheula silih pikanya parantos tepang janten kenangan tontonan melodrama nureng lumayan cekap keur urang abdi bogoh ka anjeun. Hatur nuhun.